bapakna Mang Wawan? Sok atuh tong, pan tatangga urang kene. Kumaha kitu tong? Nya mak sapopoe teh. Niasa udah wae. Asa can ningali daharna. Si tong da ceuk pamajikan lagi jarang cenah, jarang dahar sangu. Nya mak kabayang. Kabayang kumaha tong? Kabayang eta Mang Wawan modalna ngebul, haseup hungkul. Mama tahan maneh teh. Naon mak ojo-ojo ngambek ka otong. Maneh masuk pura-pura teu apal. Nya atuh naon mah ngomong. Tadi bu guru panggih jeung emak. Cenah, maneh mun ibu guru keur nerangkeun teh maneh masuk ka daun sare. Atuh mah da tunduh. Maneh mah ai maneh teu diajar mereka jadi naon atuh tong? Jadi polisi mak. Polisi naon atuh? Ai di kelas sare wae mah. Polisi tidur mak. Laras kedah aya wali nya atuh akang komo calon mempelai istri mah kedah aya wali. Tapi pun aya wali tiasa digentos ku naon ari akang? Ku armada ku nomah sana ku ST12 sekalian we atuh bawaan ambil jat nikah. Tong, ayeuna mah urang diajar nirukeun sora-sora binatang jeung emak. Hayu mak. Ieu nya ari nu sorana kieu naon? Kuk kuk kuk. Eta mah tuh suara anjing mak. Bener. Ari nu sorana miau miau. Eta sora naon? Eta mah suara ucing. Bener. Ari nu sorana mbe. Eta mah tuh suara domba. Bener, si Otong pinter. Nya tuh mah otong pinter. Ya ayeuna otongeun ka mak. Sok atuh. Tebak ieu suara naon? Hei cantik, sendirian aja. Sini aku temenin. Sora naon eta tuh? Suara buaya darat, mak. Wah, air bensin seliter sabaraha, Wak? 8.000, naon kitu? Air sakecak sabaraha? Sakecak mah gratis we atuh tong. Oh, mun kitu mah isian eta ieu sakecak-sakecak nepi ka pinuh. Anu jeung naon mani anteng kitu? Biasa we aja keur nonton TV. Tong deket teuing nontonna. Aku mana gitu? Percuma deket ge ari teu jadian mah. Mak, nah bener gitu. Ilmu teh ayana di jero sumur. Cek saha Otong? Mane masuk ngaco ah. Kening aya paribasa menimba ilmu. Di mana-mana ge nu ngaranna nimba mah ayana di sumur. Tadi ngalian main handphone. Iya mah keur ngalian foto di galeri. Ngalian foto naon ari Ika? Ngalian foto emak keur zaman ABG. Zaman ABG. Gelisnya. Gelis mah. Man tapi mama lo loba teh di foto teh sirahna teh dengdek. Apaan ngahaja zaman ABG mah mereka tempo gelis. Oh, Nah, oh. Sugami teh di foto sirahna dengdek teh dikunci leher.
Kini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Bah, itu lagu saha, Bah? Lagu kuas terus, Mak. Naku naon, sareng Abah pales. Di lain gitu, Bah. Mam hayang ngobrol eta jeung Kus Plus. Ngobrol aku mah, hai, Mak. Kumaha carana hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Nah, Naon, Kak? Ika mah mun geus gede yang jadi pengusaha. Nya alus atuh Kak, kumaha doakeun Ika sing jadi pengusaha sukses. Nah, yang jadi pengusaha naon hari Ika? Boga pabrik es batu. Nah, kepikiran ka dinya. Ya lamun jualan es batu mah moal aya rugina. Nah, kumaha gitu Kak? Sabab laku teu laku tetap cair. Angger Abah mah geus kaluar teh tara inget waktu. Ongkoh rek ngabenerkeun gusi hungkul. Mak, ngaranna di bengkel. Aya hurung busi. Kenapa coplok? Ngaranna ge motor kolot. Naon, Bah? Gagaro wae. Atuh sirah, Mak. Buka heula atuh eta helmna. Era atuh, Mak, di tempat umum kieu mah. Era kunaon, Bah? Eta mah lamun atuh bujur, mah mungkin pan dilaan heula calanana.